Akhirna bisa ngupload video deui oge. Geus sabaraha poe teu nyieun konten lieur atuh da acara rape. Kurang sare atuh da coba nguruskeun budak. Mukakeun kulkas, gelatak-geletek lauk nila hiji. Cing teh urang goreng bumbuna urang make marinasi desaku ameh ngeunah. Ameh nyerep pisan bumbuna urang antep heula sakedeung urang nyesamel heula. Ameh leuwih nikmat daharna rek nyesamel lamongan ieu teh. Atuh da geuni mie laleneng bae buat wae jeung daging jeung kue. Tong salpo kada komporna urut rage di kamari eta teh. Tah ameh pedas teh ngeunah urang make cabe bubuk desaku. Kade ceu anu komporna make stiker kos abdi lah gabahnya. Meh kamar abdi kuat saku gudag kaluhur. Untungna masih kena ditang tayungan. Keriweuh-riweuh atuh nu ngurus daging, nu nyieun kue, nu nyamungan. Untung we kanyahonon ku budak mun teu malapur we meureun. Ieu teh ari ras inget ari nyangona encan gerakeun. Sabari nu ngasangona asak urang nguneur heula ye ceu. Manating nu popohan di pipir geus parontok deui meureunan. Da jeung enyana ieu meni resep nguneurna oge. Sing loba asa kalian nguneur teh bapung si Adi imah. Aya terong nu geus baruahan geuning ceu. Terong ungu buleud ieu teh. Aya terong hejo lalap deui urang ala we teh sakalian. Ieu mah nu bodas leutik keneh keun antep pulasna gede heula. Cengek ning ieu daun jonghe teu ka uneur geus kolot kieu ning ieu. Urang tamani teh jeung suraung sok ngeunah dilalap geuninganan. Geus nguneur teh sakege loba ning ieu. Panas ku panasna cuaca teh angin meni sing gelebug. Urang sakalian kumaha urang keuman ku cai uyah ieu teh lalap teh. Tah ayeuna urang langsung we goreng lauk naeun. Da geus teu kuat pisan ning ieu teh lapar ceu. Ame leuwih gurih jeung nyerep urut ngamarinasina urang kucurkeun ceu. Henteu lila ning geus asak we cai urang dadahar. Pasti nikmat imah dahar teh komo jeung samal kieu mah. Coba lalapan ge salager karek meunang nguneur. Kuat moronyoy samal lage ceu. Ngeunah pokona mah imah ceu. Astagfirullahaladzim kuat poho ka mai caroge teu diajakan dahar. Pura untung we teu punung. Asa ngeunah gurih cenah lauk teh. Sama lagi meuni lada deui cenah. Pokona mah mali beja-beja make bumbu adalan saset Jongjon we dahar di dapur ada teh tamu geuninganan.